mana si ayang bebek itu nya euy ararueuh kieu kuling geus keren kieu itu nyumpur si ayang bebek heula teh geus ngajual huut ieu teh nyumpur si ayang bebek jeung kuling ka hawa nyumpur si ayang bebek heula tuh Ngawas kalau jajan ieu terus gaduh acis ngajual huut. Mama mahi pan urang mah yang make up. Aduh, kudu ngajual hayam heula ieu mah euy. Hayam make up mah. Kitu nya ngajual heula hayam nya. Ngajual hayam pas we saringkok nya atuh beb si merah terus nuhun itu nubureun tuh si merah itu lalayu itu boran boran ya ieu beb si merah teh merah kieu nya ladang menu kamari halusnya nya nih Pak terima juga sidilan ya beb nya sidilan petot beb menyebutkan petot kumaha itu morde beres cilok kan petot atuh anjir ganteng kieu disebutkan petot ganteng kieu berang kieu euy Nongko toko nu gawe di situ balener si Umi ding ka mana aing harus kieu cincir bawaniana mah teh budak memang muntang heula kan ieu abi abisin ngabang mah mana sok tarik abi mah kudu muntang kamu budak ada rawan ya neh ya we dari kahawal saudara hawa entas ih dia yang hawa ngayu era udah hawa baslub di tempat haji baslub ya baslub dekat serta haji nya gimana segala motorna sa keren ke ya motor di mana itu jang nang masih di mana ladang eme itu hari haji ladang eme halus kieu nya nya udah tinggal eme aja bisa kabel dari mana ladang eme ngerakeun ampun atuh di gini botak kan itu udah pantesan kok nah nancap betul nya botak kela itu kenaon itu nongkrong we bade kaul ya nongkrong mereka haul ceritanya gitu bobogohan kumaha itu nah itu bebek atuh terus boga bebek ya hebat bah udah kaya nama nya atuh masih kena amun cieu ge conge geus boga bebek payu baheula lain kitu jang terus gede ujang teh ngaji diajar mah salat nanti kumaha urang we tujilah bisa dihapuh tonyo anjir pelotong lain kumaha urang aslinya sakola sing bener ngapalkeun sekolah teh sian PR aya cengek-cengek kitu bisa digoengkeun batulah mapatahanna kana bener haji teh ngerti tuh ngerti eta ge ada dilaksanakeun moal Assalamualaikum Pak Haji Waalaikumsalam mana neh bade ka ditu itu ka mana hareup aya naon dihareup bade eta bade ngaos bener sok segera angkat di cing pinternya nya tinggalin salam tuh tingali contoh nu bieu iya awena di contoh tuh nu bieu ngaji batur oge lain bobogohan kieu kumaha itu ngomong terlalu gaya cing nginjem kontak namana iya motor saha lu
Pan itu mah tadi Pak Haji. Mau haji aku itu. Oh tuh. Mana masuk ke aku anjing. Oh yuk, udah aku di 8 ya, mesti bawa kayak itu. Abang budak zaman ayeunanya zaman modern. Soak budak kena geus kana bobogohan. Parah. Haji mah baheula can apal rupana awewe teh sudah kumaha nu telepon. Tah. Tapi enak mah meureun manten. Terus aing muka salah kita. Ningakeun. Kumaha jalan dia ku aing pegat bah deui. Aji, naon kita? Isya dek ka mana? Kenaon serbo Keur nyebor ieu pararaes nya di mana dek ka mana? Erek kadinya rek katongoh erek nganyuk pecin yang udah kaglosir haji aku geus teu boga minyak geus boga pecin urang mah sugan dibere. Sarua urang ge di ieu mah sagala eueuh pecin uyang sarareep panduitna jeung maneh dipake balanya shopping meuli kacamata meuli calana aing mah ari di ieu mah nanaon. Hayu we urang katongoh urang nganyukeun bae teu dibere mah urang paksa we resep ngaheureuyan Umi Iroh jeung haji aku mah urang gedor hayu glosirna hayu. Hayu ke atuh urangnya dek disalihna nya tungguan di dinya. Barbara teh kamananya lila hidangdan kita tadi can angeus geus setengah perjalanan can nuturkeun wae. Kuana tuh tah geuning si Barbara teh karek meureuk di telepon bieu teh. Hayu buru lila teh tadi ditutungguan nih. Dangdan heula atuh. Dangdan tuh, dangdan mah kieu we teu kudu dangdan teh kan gaya bujang. geus geulis mah teu kudu dangdan. Hayu buru lila ieu. Dipake kacamata menang meuli kamari. Mah da maneh ge teu make. Arera make kacamata da deukeut ieu. Kewa di jalan-jalan dia jeung si Barbara urang make kacamata nu anyarnya. Hayu OTW urang nganyuk uyah jeung pecin. Ini lila ditutungwan teh. Bisa seepeun mantek itu balanya teh bisa seepeun mantek batur. Udah balanya sakumaha eueuh. Loba lah. Duit sembako teu pirang. Atuh dek balanja beleng balanja pan di sembako urang mah can di ka mana? Urang mah pake jalan-jalan urang mah. Kumaha tuh? Urang mah dek pake shopping ka grosirna haji aku. Urang rek nganyuk sugan dibere. Ieu mah telepon nganyuk. Tadi pakai shopping, jalan-jalan kamari sumbangan. Pirang kudu sumbangan dipake shopping. Dengekeun. Nah dipake jalan-jalan ulah dipake shopping, pake bubutuh meuli uyah, meuli pecin, meuli enog, meuli beas, jajan budak. Teh mah daftarkeun deui budak dua ieu mah nah heueuh naonnya Tong didata deui naon dipake jalan-jalan. Mau didata di meh kaliwat meh teu kabere. Oh no. Antepkeun ke batur kabere manehna henteu. Mau didaftarkeun deui. Bae aing mah teu didaftarkeun ini teh ka desa ada urang boga suku ieu hayu. Urang ka desa we moal kakak KTP, urang langsung ka desa, urang daftar ku sorangan. Kudu lewat RW bae teu didata deui kan engke lah mun dibere di bantuan dipake we shopping, dipake we jalan-jalan mau dibere deui nya, mau didata deui nya, heuh. Ayo bae mah urang barang, urang shopping barang ayo buru. Ayo naik balanya ayo tuh. Barang ayo. Hayu atuh hayu. Ayo. Dek meuli naon Barbara? Itu Urang mah rek meuli make up butuh ieu teh hand body haslin bedak yang penting nama kopi jangan Pak RW cenah hayang ngopi kopi seep kopi. Urang mah rek meuli mie. No, geus buat no. Lain lain sama nganyuk. Rek nganyuk bae. Anu penting aing.
masuk. Lain abah-abah di uminan naon kumaha mun cilaka. Ini sok tara ingat tiga pemajikan teh. Siga begu wae atuh ngasuk janinya nya. Di mana jalan? Di mana aja kita asruk-asrukan udah kawah. Mutu. Natalakan umi. Matak oge cek abah tadi naon, lu sok ngawilakeun. Sugan teh hees. Ge dangguan heula rek nyaduk heula teh kitu. Ngaduk heula. Oh, Abah henteu. teuing poho deui. Bodi bisa bau. Kamu ngare tuh. Teuing da rusuh. Mata oge ulah sok ngawilakeun ngawaduk-waduk wae atuh keun jam-jaman. Hek burukeun nyaho rusuh, siolan batur gitu nuan. Keun bae atuh. Teu balik si eta teh. Sok burukeun. Apal balik kabur teh si kehen mah ngadon kieu we teh. Ikut merang. Ting diracun pisahan eta keur eta budak nepi ka jadi anak bajing motor kunaon dia. Gara-gara ome itu ah. Tadi itu burukeun lah. Satu itu. Oh. Sok labur ome. Wah, terbaik doi. Oh, takut atuh sok. Angkatkeun deui. Kekerasan wae ting, Bro. Bro. Ayo lakukan gas, muntah cepat muntah. Bakal. Kenapa bohong muntah? Aduh dicekik jaan. Ya kerjaan lu kemarin. Mati sok cepat. nya kamana si Umi jeung si Abah lila aing kamana nya main game heula we mumpung kan aya si Abah ka dieu jeung si Umi Umi jangan jongklok aja cingok gitu. apa lila nih ngaran di daguan oge atuh Umi jeung Abah alhamdulillah Umi loba Ada mulai daharan kemana? henteu atuh Umi Kali. Oh, abis nonton paru gua. henteu Main game main game da Abah lila Ayo main game kan online atuh. heeh pan juga online Bang Legend. kan aya bae teh Prepare. Ajarkeun olahraga atuh, e-sport. Ajarkeun pan juga tuh sport. halus Ulah di denge apa siapa? ketang Umi nya Hade diturnamekeun resmi atuh aya dina olahraga. Oke, ini masuk. Bisa ngaji can. Era ieu kopiah yang celek bodas udah bisa ngaji. Erek. Isukan jeung Abang. Berang ngaji. siapa Nah, Abang jeung Umi sadia. heeh Bah Dia geura sampo pabrik kitu. siap Anu terodek. Beres si dia teh cing. pan itu teh 100 ya tuh Bah Jiguru. Sampo pabrik. kan nuturkeun Abahnya Aja dong, mah. Bisa Umi yang hafal tinggal ya tuh. Kita mana kesan Umi. Kita aja Umi naon itu Umi. Yo, tinggalin. Tinggalikeun atuh Umi. Ini duit tuan gitu. Misalkan gitu. Terobo bisi nutak. Bisa tinggalin pamari. Tinggalin segalanya. Heeh. Naon kurang sok Umi. Cek, bisa kurang tambahan deui ku apa barangnya. Itu teh nya heueuh haji aku nya. Nah naonnya haji aku mah beunghar pisan heueuh. Can itu pabrik haji aku. Itu tanah teh kabeh nu haji aku ieu hayang apal mah itu. Heueuh sama haji aku sebenarnya haji aku. Beunghar pisan. Beunghar kita. Kade ya ka Abah yo ulah sok taeun. Sisi aya nu balanya nu geulis kate dimurahkeun kade. Anyuk-anyukeun. Tara Abah mah tuh. Kumaha teh. Tara kaliwat gitu. Masuk itu tah. Heeh. Malah Sok ada mah. selingkuh ti Umi. Nya moal teh aya nama ya Umi mun teh kalau di Saudi minang abah teh gitu. Naon nyarios teh? Tanah kesan Umi. Teu waduh heuruy abah. Iya, pokoknya mah kade tah. Nya heueuh ku mewet. Barang gelis. Lain kade bisi kaya awe nu geulis bahena nelkom ka dieu balanya ka warung ulah buat bae nya. Ulah galak. Moal atuh. Bakar bisi arembungan balanya ka dieu. Kade awas saja kan. Shopping tadi ya. Balanya banyak. Saja itu yang Allah. Tuh, balanya ada abri. Assalamualaikum. Aslinya ada dan gua riweuh. Mana teh oga. Cok, aduh. Rak. Apa Pak? Atau asal malanya heureun awas nih ka mana. Ulah atuh, Bu. Teu sanggup lu kieu mah.
Kalau mana yang disusul tadi dia udah dia sampai ke Umi. Dia kuat riwi mah. Ya tadi di ladang aman. Kali deh ah. Sok cek Jangan toko lain ah. sok tuh. Kalau resan itu nya sok. Nama wih balanya itu. Umi Itu senalna punten aduh. Segala dikondisikan ya nama ya nanya pukeun. tuh bae mun dek nganyuk. Mi urang mah dek nganyuk teu boga duit. Mi dek nganyuk urang mah teu boga Ah, duit. nganyuk. Heeh, bae tah bener. Coba tuh. Kan ada pemasukan Pak itu juga enak. Ah, koret si Umi mah. Ah, kan bae sore rek nganyuk mah sing warara gadinya. Ya anu Mi. Saya ulah lebih ke 1.000. Ah, dek kumaha 1.000 mah pecin. Kumaha pecin ge. Urang sama kebutuhan teh Umi. Engka dibayar urang kuling ngaramet. Karena rugi. Bayar urang cokotan hayu. Heeh, sok we sia Umi. Bayar aku. Urang mah. Mana haji aku. Sok ada mana belanjana? Ya deh itu hese berat kan dia hadiah akang mah. Aduh. Kan ieu loba ki balanya ge. Tuh, kopi dia tuh aduh. Ayo. Rokok dosa selop. Ieu tah pokok. Kujang mas selop. Ieu tadi jang si Barbara kecantikan. 2 setengah. Urang 2 Ieu kopi 200 jak PRW tak ieu tah. Baruntuy. Kalau orang atuh kalah jeje. Oh, sok. Ieu teh susu. Ieu sarbono. Oh, Kopi Bayar sadus. sama 2 senal barbar. Cok geus ya di kurangan. Ah, geus di kurangan tuh. Oh, sakale bang. aduh kemana tuh gunanya? Ieu mah kontan. Itu Haji. Oke lah. Iya ya. Iya. Ieu mah wayahna da ieu loba balaanana panganterkan kayaknya ka ieu mah. Anterkan ya kana mobilnya. Batu barang-barang batu itu pan itu. Ieu loba anak ieu. Oh, kembali ya balanya diantarkeun. An mejaan batu ka batu mejaan. Balanya kudu ka dieu. Siap. Ka toko Haji Akoh. Apal teh tempat dari mana besi poho deui? Ini di mana itu tempatnya teh? Iya teh, bisa yang apal itu Kampung Cikidang. RT 2, RW 15, Desa Sukaresmi. Oh, siap aja. Bukan nama kecamatan Kebe di Tonda. beja-beja ke warganya nih. Hadiahnya. Ayo lah po, Cikidang, RT 2, RW 15, terus kenapa bawa tuh? Kapan Mbak? Kita bawa ke luar. Bawain ke si orang. Baik mah dah hampa. Bawa tuh. Kita nu sawarah dari ke kana mobil kan hadiahnya. Mana Umi? Iya. Ya urang mah rek nganyuk aja aku. Ada sakieu. Pusing nganyuk mah. Teu boga senal, urang mah rek nganyuk. Awas. Jeung ieu jeung minuman ieu. Daripada lihat makin baik banget kalinya. Ieu sok tah ieu. Sebaik, ayo nang gua kudu diomongan dia jelema teh. Ngarep malu dedeun. Yang cuman Tenang. Ngarang Teh deui. mah kali bayar ke kukuling ngaramit. Kamari ge punah Namanya. Tah ieu catat ka dia. Tah ieu di. Oh, nah. Teuing naon tah jero nak mi energi. Energen 100, saldo rampasan. Sampai kemasan 100 sachet. Minyak ieu nu 2 liter. Tariku, Tariku, gula, uyah we di jero ieu jeung pecin tah. Ade nengekeun yeuh. Kade. Gas we hiji deui nya gas. Kade Gas yeuh. ge. Iya para dia gero kade ulah diuyuk. Heueuh da nyaho atuh mi. Tangge. Nege ieu bisi teu jendrek ke bisa lulus kena. Genep ratus 5.000 80 Gila, kok genep ratus nya ieu sabaraha anu ya hanya genep ratus. Mungkin sabaraha mayaran pira tuh? Ada kukuling ngarame. Oh, gila. Itu punya wayang usah di. Ada kan. Kemarin aja dibere nganyuk. An bejaan batur nya. Tanya kudu ka dieu, di dieu mah komplit segala aya. Heeh, kalem. Komplit pokoknya ngan awas berarti bija-bija bisa nganyuk. Heueuh moal. Di mana eta Ji? Di mana? Pokok di euy. Cikidang RT 02. Oh, tah cuk bieu. 15. Oh, heueuh, mi lain ke di Tadi mana? saya bisa Nah, kali ini cintarik wah, cintarik. ngomong juga. Cikidang. Heeh. RT 2, Heeh. RW 15. Kayak diwawarkeun kalem. Kawarkeun awas. Ade. Iya. Ayo lah Badul. Dia mah hayang Desa diantarkan tapi Sukaresmi, Kecamatan Doka. heeh. Kampung Cikidang, RT 2 15. Toko ieu komplit. Kebijakan amanah ieu pokokna. RT 2 itu Tambah hiji. nih, yuk urang hadiah teh teu mawa motor leumpang piraku erek diganong sok panganterkeun. Gampang. Ditambahan ieu beureun nya. Tambahan deui itu keur gojekna bener. Ulah meri yang tang jawab bae nu. Kembali nih lah, yang penting mah pelanggan senang. Kudu nama itu nu leutik. Seberesan ini. Ulah umi manggis dua eueuh Umi. Si Umi. Nuhun kan teu ieu. Jangan nuhun aja aku nuhun.
Abu geura balik. Sudah lagi. Lir, sawah. Kitu unggul anu balanya idan si salinan jeung si sawu ada. Kadang njuk wae. Ai mayar paling basa ngana ke ngaramet bajeng tara euceu ngaramet nanti. Kalau jeung urang mah ngaramet di mana coba Udah kumaha da warga urang kene. Urang teh wayahna we kemae lah. Yang penting mah tak urang maju lah. Kepada ulah tutup mana eta bisa kadegan ku batur ulah sok jakan kitu. Kurang sih bejakeun dia.